Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun wasta abdi Jasmilanski, siswi SD Ciburu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Abdi bade ngawihkeun pupuh Mas Kumambang. Itu kusir bangun ambek teuing, turun tina delma, kuda dipecutan teri, teu aya pisan ras-rasa, teu ngaraskeun bongkena ke satu lain, padahal mogokna lantaran geus cape teuing, hayang ngaso eureun heula. Coba lamun aya nu neunggel ka kusir, pasti nyeri karasana. Sato oge tangtu leumpeuh, pada boga rasa. Nah abong teuing, nasib abdi jadi hewan, digawekeun beurang peuting, dirangke taya ras-rasan. Apong kena abdi sato, teu ngaraskeun kanu cape, sadi dinten paeh poso, mogok sote awak lungsit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.